Nges teh teu kudu dipikiran awewe mah loba keneh. Lain masalah lobana beus teh. Aing bogo pisan bawa kasih inul teh teh. Si Amanda mau ngarasakeun anjing aing belaan kumaha. Emang aing ge ngarti da aing ge pernah. Tapi kan maneh mau terus-terusan kieu meureun. Terus kumaha tuh bawa kumaha geura atuh. Si anjing mah we. Nges teh nges ngewa. Ieu dengekeun aing ka dieu. Merang tolol ari sia. Naon ari sia? Aing normal keneh bodoh. Geus aya nama orang daang tah ganti baju. Baju jang naon ieu teh Sirit? Ye lo bata tanya sia mah. Pake we tuh. Nah, make baju batik. Pan orang kehajatan Sirit. Si anjing. Hajatan sehari sia tangkurak. Nya sawe atuh ari sia nu penting mah wareg we. Hulu ruksak hek teu dionang ya. Nya panulit teh atuh tujuan lagi orang madaang. Ye, hayu burung ngilu mah sia kaburu beres. Alhamdulillah kanggo panganten ayeuna mah atos sahnya sareng mangga ka Bapak Hajat dipersilakan untuk uing we da atos beres acara akan nama. Hatur nuhun. Hayu kehet ari sia. Bawa aing ngaera bawa anjing balik ah. Ulu. Biasa we asal ulah nyerikeun beungeutna sih teh. Punten ka para tamu undangan kumargi ieu nuju musim Covid mungkin upami atos rek si acarana bakal aya pendataan warga setempat. Bila aya tamu ti luar desa kumargi nu gaduh acara teu tiasa ngundang warga nu ti luar desa. Hatur nuhun. Balik aja.